Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Mas Abdi Arkan Muhammad Rahmat di kelas 11 MIPA 3 ngadegna abdi di dieu bade ngadugikeun biantara ngeunaan kadisiplinan dina ngamajunan ubah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dina kaayaan ieu urang dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat mila salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat dina ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Ibu mewah mapa guru anu kusim kuring dipihormat sareng rancang sadaya anu kusim kuring dipikadeudeung. Dina kasempatan ieu sim kuring bade mendarkeun ngeunaan biantara kadisiplinan dina ngamayunan wabah virus corona. Wabah virus corona teh nyaeta virus anyar tina coronavirus anu tiasa nular ka manusia sacara gampang sareng tereh. Virus ieu teh tiasane pakasaha wae. Ayeuna virus ieu teh parantos nyebar hampir ka sadaya nagara sareng korbanna anu tos marawatna parantos seueur. Virus ieu teh dikenal oge ku virus COVID-19. Virus ieu teh tiasa nginfeksi kana sistem pernapasan manusia. Dina kalolobaan kasus virus ieu teh tiasa nginfeksi kana sistem pernapasan manusia hampang pikeun sedeng. Contohna sapertos flu. Tapi virus ieu oge tiasa nginfeksi kana sistem pernapasan manusia. Parahna sapertos pneumonia, SARS sareng MERS. Virus ieu teh tiasa nyebar ku sabab teu kahaja ngajeuketan jalma jeung ngahirup napas sarta aya percikan cai nalika batuk atawa bersin ti jalmi anu positif. Teras teu kahaja ngarampa baham atawa pangambung saantos ngarampa banda-banda anu tos kapercikan ku cai eta tina batuk atawa bersin ti jalmi anu positif corona eta. Sareng ngalakukeun jarak kontak sareng anu positif eta sacara deukeut. Nah, ku kituna urang teh kedah disiplin dina ngamayunan wabah virus corona ieu teh. Supados wabah ieu tiasa ngantunkeun urang sadayana. Aya sababaraha cara anu tiasa dilaksanakeun ku urang supados urang tiasa kahindar tina wabah atawa virus ieu teh. Di antawisna nyaeta nurut ka protokol kesehatan, nurut ka edaran pamarintah, ngajaga kebersihan banda-banda anu sering dirampak ku urang, rajin kokocok, nganggo masker upami keluar bumi, sareng nutup pangambung atawa baham nalika batuk sareng bersin. Carana tiasa ditutup ku tisu atawa ku siku. Upami ku tisu, pikeun tisuna ka tempat sampah. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipihormat, sakitu anu tiasa kusim kuring sanggakeun nedabi hapunten bilih aya cacariosan juga panjang nyogok maklum da sanes ahlina nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaluwihan madatangna ti Allah Subhanahu wa taala. Pamungkas moal seueur anu dipikacatur saninten buah saninten hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.